Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takfirul kalami bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisul qaswatal qalbi. Wa inna ab'adun nasi minallahi al-qaswatul qulub. Ilahi anta maqsudul ridha kama tu'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dibayunan sadaya ahli silsilah Toriko Qordiyah Naqsabandiyah Mu'ahad Hiraya wabil khusus Imamuna wa murabi arwahina ashabal fadilah wal karamah hasyiri Syekh Muhammad Abdul Wasyifullah Masrur. Mudah-mudahan manfaatnya panjangkeun yuswa dunyana. Amin. Sampurnakeun kesehatan Amin. Salamina Allah Subhanahu wa taala ngagolontorkeun karamah dan barokah kanggo mantena. Amin. Kanggo kapriyogian urang sadayana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bayunan ikhwan wal akhwat zakirin wal zakirat muslimin wal muslimat. Alhamdulillah urang sadayana dikumpul diriungkeun di tempat ngalangkungan kudrat sinureun iradat Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana kumpul di tempat daya sanes sejak mensyukuri nikmat nu parantos dipaparinkeun anu nuju sareng anu bakal dipaparinkeun ti Gusti Allah kangge urang sadayana. Karena saur Gusti Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun mah anjeun ngitung-ngitung kana nikmat nu ku Allah tos dipaparinkeun tangtu urang moal bisa ngitungna. So, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi siang tadi sabaraha huapan samun lebat kana beuteung. Kaetang moal. Sabaraha kali bapak jeung ibu salat timiti tadi beuntan dipikeun ka ayeuna? 5 kali jeung sigan nya kitu mikir. 5 kali kan 5 waktu salat. Ari tuang makan sabaraha huapan. Nah, jadi lamun mah ngitung-ngitung nikmat nu ti Gusti Allah dipaparinkeun ka urang teh moal bisa ngetangna. Begituna urang sadayana masih keneh dipaparinan yuswa teh ciri urang teh masih keneh aya rezeki urang. Da lamun mah jelema geus beak rezekina pasti bakal maot. Sok sanajan jelema geus maot heug aya keneh rezekina sahuapeun pasti bakal udang deui. Naon rek meakeun rezekina patak urang mah entos we ngeureuyeuh. Ayeuna dipenta-penta oge ari lain waktuna lain kuduna urang milik kenapa da moal kenging. Ayeuna ibu atanapi bapa sodako digantian ku Gusti Allah teh dikalikeun kana 7 kali kana 100. Atana pilangkung tieta wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedekah 1000 dikali 7 janten 7.000 kali 100 janten 700.000 ku Allah digantian suatu saat. Terkadang kontan 700.000
urang sapertina salian ti sedekah puasa saur Gusti Allah asyamuli wa ana ajzi ari puasa eta teh keur kuring bakal dibuluhanana benten sareng zikir ari zikir mah teu dijanjikeun naon-naon cuman saur Gusti Allah fadkuruni azkurukum di antarana mun anjeun inget ka kuring maka kuring bakal inget ka anjeun nu zikir. Lamun sepertina bapak-bapak ibu-ibu hayang apa ngitung sorangan ari urang di mata Gusti Allah sabaralila sih berharga cek bapak teh urang ieu ngaran Haji Dayat berharga di hadapan Gusti Allah sabaralila sih poe tadi tanyakeun kana diri sabaraha loba sabaralila tadi zikir ka Gusti Allah. Lamun urang ingat ka Gusti Allah berarti Gusti Allah bakal ingat ka urang. Lamun urang dina poe tadi lolobana teu inget ka Gusti Allah teh. Allah mah tetep inget. Ngan ingetna benten. Aya inget mere rahmat, aya inget pun naon pun memperhatikan unggul mere rezekina. Mata nu saur dina hadis disebut di lamun mah jelema henteu syukuran walam yasbir alal balai walam yaskur ala nikmati sing sajalma anu teu syukuran kana nikmat nu dibikeun ku kuring Gusti Allah hiji teu syukuran kana nikmat nu geus dibikeun nomor kadua walam yasbir alal balai teu sabar kana balai nu ku Allah dibikeun dua tah hiji nikmat disyukuri nomor kedua dibere ujian dibere musibah dibere godaan ngadon arah saur Gusti Allah falyakhruj min bainis samai wal ardh mangka kudu kaluar anjeun ti antara langit jeung bumi kuring rek kaluar ti bumi dunia ieu antara bumi jeung langit rek kaluar ka mana coba rek balik sepertina ka Bandung angger Bandung Allah rek balik ka Jakarta nu Allah rek ka luar negeri oge milik Gusti Allah diusir jelema dibere nikmat teu syukuran jelema dibere ujian ngadon arah ci kira-kirana loba teh jelema di alam dunia nu diusir loba teu loba kan ka era ngajodokeun di dunia loba naon teu syukuran kana nikmat dibere musibah ngadon arah wah geus dialusir kitu mah malahan teu cukup diusir hungkul wal yatrub robban siwa teangan ku anjeun pangeran salian di kuring padahal urang diturunkeun ka alam dunia teh ku Allah teh dijamin rezekina. Proses terjadi rezeki teh kieu. Pertama Allah nyiptakeun heula rezeki keur jelema. Jelema mah can aya. 1000 tahun Allah nyiptakeun rezeki samemeh Allah nyiptakeun arwah. Rezeki heula, rezeki geus aya 1000 tahun kemudian kakara Allah nyiptakeun arwah urang. Tos nyiptakeun arwah 1000 tahun kemudian kakara Allah teh nyiptakeun jasad. Jadi selang waktu ti rezeki kana jasad teh 2000 tahun. 2000 tahun rezeki urang mata teu kudu riweuh. Da saur Gusti Allah oge nyaeta urang tugas teh nyaeta ibadah. Adapun rezeki mah tos ditanggung Gusti Allah seperti budak sekolah atau budak pesantren. Jig gue ujang mah nyai mama santren pikiran mah pelajaran tong mikiran jajan jeung dahar ngadon weh mikiran urang dahar naon ke jajan di mana akhirna pokok kana pelajaran diturunkeun ke alam dunia ku Allah teh anjeun mah pokona mah tugas teh ibadah ngadon we khusuk kana neangan
rizki bari jeung anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Naon bedana jeung hayam? Sapopoena teh neangan rizki we da ibadahan teh hayam. Itu naon bedana jeung hayam? Urang beuting teh mikiran teh duit we tuluy padahal mah tugasna lain eta, da eta mah teu neangan oge bakal dilerek ku Allah. Dina aya di dieu nu teu ikhtiar, jelema teh tara ikhtiar tapi dahar we aya teh. Aya. Da oge kitu meureun. Dahar mah anggar we. Naon usaha teu dahar mah anggar. Ngarokok mah anggar we. Ciri rezeki geus diatur ku Allah. Tukang hayang loba boro-boro nu teu ikhtiar oge hese. Begitu nama. Da eta mah tos ditaker ku Gusti Allah. Tinggal urang mah ku loba ibadah loba zikir teh nyaeta ngabarokahkeun da eta rezeki nu dibabarikeun di Gusti Allah. Itu jadi 1000 tahun Allah ngadamel rezeki tos rezeki 1000 tahun kemudian nyeun arwah 1000 tahun kemudian nembe Allah teh nyiptakeun jasad urang. Maka teu kudu lieur, kalieur lieur mikir rezeki. Eta rezeki ngajedik teh di tengah-tengah. Oh, keur video eta rezeki. Oh, mana rezeki sepertinya kan babi teh jadioskeun ibu-ibu eta boga susu, pernah nganyoteun sorangan susu. Boro-boro kurang katitipan unggul karena motor dihalangan bisi asup angin lain benteng nu dihalangan kalau ka susu di kutangan da susuna sing ka asupan angin can pernah ibu-ibu ngenyot susu sorangan milik saha eta milik bapana milik ibu milik ibu ngan rezeki saha rezeki budak kira kumaha bapana ngenyot susuna rezeki budak nya kalau ngobrol ari bapana eta mah ngaliangan unggul neng ge budak babari ngenyotna itu seperti gitulah rezeki sok sanajan aya dina badan urang da lain rezeki urang teu can pernah ngenyot sok sanajan sawah hareupeun imah da sawah batur seperti gitulah ayeuna urang teu melak kopi tapi rezekina urang proses sabaraha pabrik proses sabaraha jelema urang teu meuli teu ngilu-ngilu eta kopi hareupeun mah gareueun moal pahili gelas haji daya ti nu bagus moal pahili nah padahal mah ti dituna sarantuy ti dituna sapabrik tos diatur jadi teu kudu riweuh nepikeun ka wah bebeakan mikiran rezeki mah tos aya dina aturan Gusti Allah ngan kumaha carana ieu rezeki meh berkah ke urang eta. Maka saur Gusti Allah sing sajalma anu syukuran kana nikmat nu tos dipaparinkeun ku kuring maka ku Allah teh bakal ditambah-tambah. Tah ditambahan teh matak jadi loba teh ku disyukuranana. Kumaha kudu disodakokeun jadi lipat ganda. Ieu mah rezeki saeutik teu disodakokeun ya oge eueuh teh. Kitu seperti kieu. Gusti Allah ngadamal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Kanjeng Nabi diciptakeun teh anu di paling pertama didakwahkeun teh sanes masalah rezeki, sanes masalah ibadah, sanes masalah tauhid. Tapi Kanjeng Nabi pertama janten jalmi pertama dilahirkeun nya eta teu aya sanes ngiklankeun atanapi ngadakwahkeun nu disebutna ihsan atanapi akhlak. Sehingga Kanjeng Nabi detik-detik pada daungan dilahirkeun pamana nu namina Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tabat yada Abi Lahabim wa tabda eta. Abu Lahab teh paman Kanjeng Nabi anu dijanjikeun bakal asup neraka. Tapi tatkala detik-detik Kanjeng Nabi lahir, eta Abu Lahab gaduh amat, gaduh budak belian awewe namina pamit lebat Siti Saubah.
Siti hanya Siti nya Siti eta lah Siti eta jik pokokna tungguan ku anjeun Aminah eta Aminah lamun lahir bejaan kuring budakna kalaki atau awewe lamun lahiran awewe kuring moal narima kana eta alok kan alokna kanjing Nabi ku sabab urang Arab lamun lahir budak awewe waktu harita wirang teu berharga lamun budakna lalaki pasti bakal gagah siga bapak jeung amangna budak balik eta sih bisa ubah ternyata pas lahir nya pamegat bari jeung gagah tur ganteng laporan eta amat ka Abu Lahab diwartoskeun bahwa nu lahir tina rahim Siti Aminah nya eta pamegat saking kubungahna Abu Lahab ku lahirna Kanjeng Nabi nepikeun ka joget ajrag-ajragan cek Abu Lahab timimiti ayeuna anjeun hei amat dibebaskeun dimerdekakeun ku kaula bebas hiji riwayat beberapa tahun kemudian sabada Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul teu narima ka Kanjeng Nabi alias kafir maot kaayaan kafir kaimpenkeun ku Ibnu Abbas ditaros hei Abu Lahab ari anjeun kana surga atau kana neraka? Kana neraka beuring teh. Kumaha neraka panas euy? Wah, panasna. Tapi kuring setiap malam Senin kuring sok dibebaskeun. Naon urusanna malam Senin dibebaskeun? Ku sabab kuring pernah ngarasa bunga tatkala Kanjeng Nabi dilahirkeun. Artina sok sanajan jelema pinarakaeun syukuran padahal anjeunna kafir teh anjeunna teh kafir teu nampi Kanjeng Nabi teh bahwa alona Kanjeng Nabi teh Nabi jeung Rasul syukuran kelahiran Kanjeng Nabi nepikeun ka dibebaskeun siksa neraka setiap malam jeung poe Senin ibu manakiban ayeuna memperingati maulid Kanjeng Nabi dina hate boga rasa syukur ku sabab Kanjeng Nabi dilahirkeun bebas neraka cacak-cacak Abu Lahab anu kafir tara salat tara zikir ngahina ka Kanjeng Nabi dibebaskeun malam Senin kaum atuh urang umatna itu salah sahiji ciri jelema anu bersyukur ku sabab lahir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir beuki agung sadaacan Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi jeung Rasul Kanjeng Nabi teh boga gelarna teh apalah budak leutik Al-Amas Al-Amin Al-Amin lain Amin Tanbi Sukrining puja Nusampura Amin ngaliuk Amin akhirnya macana lalila rek maca taklid dari gerohan bacur Al-Amin ari Al-Amin teh anu kapercaya kitu ti mimiti iraha Kanjeng Nabi gaduh gelar raudingan si budak nanyakeun Kanjeng Nabi pertama gaduh gelar Al-Amin teh Kanjeng Nabi nuju Yuswa 10 tahun sabada nikah kasih tu Khadijah berarti Yuswa seberapa 25 Kanjeng Nabi nikah Yuswa 25 10 tahun kemudian berarti Yuswa 35 tahun aya Kang Mas 35 wah lampu sekolah berarti ya geus warga di dunia. Yuswa 35 tahun Kanjeng Nabi ngagabungkeun bangsa-bangsa. Waktu harita kota Mekah banjir. Pas banjir ternyata Hajar Aswad coplok dina tempatna. Nepikeun ka kabilah di mana-mana gerlut. Ieu ku urang ditempatkeun deui, ku urang ieu ku urang gerlut. Datanglah hiji kelompok anu disepuhkeun boga pendapat sepakat sararea jelema nu bakal mindahkeun Hajar Aswad ka tempat asalna kecuali jelema anu engke subuh datang pangheulana ka ieu Masjidil Haram. Ternyata nu paling pertama sumping teh Kanjeng Nabi. Nu paling pertama sumping Kanjeng Nabi dikumpulkeun eta kabilah anu sadayana seueur dicandak tina 4 kabilah mana perwakilan setiap eta kabilah mun urang mah nah itu kabilah teh
suku atau bangsa-bangsa. Dikumpulkeun eta 4 kabilah, Kanjeng Nabi ngamparkeun sorban segi 4. Hajar Aswad disimpen kana tengah sorban. Setiap pojok sorban sina diangkat ku eta perwakilan kabilah diangkat tos caket kana Ka'bah ku Kanjeng Nabi ditempelkeun. Didinya kota Mekah anu tadina gerlut jadi damai ku kahebatan akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad. Akhlak we tidinya namina alamin. Jadi Kanjeng Nabi saecan diangkat janten Nabi jeung Rasul teh nyaeta ngaunggulkeun akhlak. Akhlak teh saripati tina rukun ihsan. Lain ihsan bos lauk kan mana ihsan? Jangan dia. Wah ya kan ngarokok. Ari rukun ihsan jumlahna seuriji. Aya hiji mana anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Maka Kanjeng Nabi disebut rahmatal lil alamin. Lain keur sakabeh, lain keur makhluk manusia hungkul, keur sakabeh makhluk, sakabeh alam, Kanjeng Nabi mah jadi rahmat. Mata urang we kudu nurutan. Tong boro-boro ka jelema atuh kareungit lah. Aya leungit nging rek nyocok ka hidayat. Goblok teh jeung leungit bebel acara ge nyocok. Geus digaplok. Coba gara-gara Haji Dayat mainan hiji leungit lahirlah janda anyar. Kan eta salakina keur nengan apakah? Digaplok. Akhirna cek mah eta leungit ka budak jang wayahna tuh jelema itu mainan bapu ujang. Keun atuh mah ayeuna mah nengan apakah teh? Mana ngiung entrep deui. Padahal mah pait eta nyerot betingna. Nyedot deui wae. Digaplok deui wae. Akhirna indungna paeh, bapakna paeh, jadi we eta teh yatim piatu. Saha teh? Leungit. Gara-gara saha? Kakejaman manusia. Ya Allah. Padahal tuh saloba kumaha sih leungit nyocok getih wae di jelema. Cek leungit bebel lamun mah urang beuh kitai teu moal nyocok maneh. Nyocok jelema mah resikona ge paeh. Coba ayeuna lamun jelema sapertina ibu-ibu boga salaki heug sapertina neangan rezekina tah saperti leungit kitu. Wah, berarti karek nyocok geus pucat eta beuteug. Untung kan jadi teh kudu harap tapi atuh naon ayeuna bahukus jualan da teh batak nepikeun ka siga leungit dipaehan kitu. Aduh ieu we. Ayeuna tukang sumpur wor geunah eta berjeum diuk diputer-puter. Ngeunah. Jadi teh kudu harap. Oh saya paman bagi berjeum kudur berjeum geunah. Da teh kudu riweuh. Coba lamun neangan rezekina seperti leungit. Hiji cantang tuh bisa wah nabungkan jauh. Paling nu kenyot hungkul atuh. Teu mau kompan gitu. Teu mau kompan, teu mau galon. Cik atuh sedekahkeun we eta rahmatan kaleungit da juga. Masuk sedekah eta. Sedekah sarua. Sarua. Masukan kumpulkeun disangkana teh heueuy. Cek hiji riwayat Al Imam Ghazali anu terkenal ulama besar masuk surgana lain ku ilmuna. Masuk surga lain pulau ibadahna, masuk surga aya leungit. Anjeunna nuju ngarang kitab aya laleur. Luka laleur luka ramatiga makhluk leutik itu. Entrep tina wadah mangsina nginum mangsi. Saur Imam Ghazali oh eta leungit teh eta laleur teh halus meureun diantepkeun. Lain dibere nginum aya entrep diantepkeun gitu. Kur ngantepkeun hungkul boga amalna teh. Kaimpenkeun ku salaf soleh ternyata masuk surga ku beda ngaantepkeun laleur anu nginum. Eta masuk surga gara-gara eta. Ya bisa jadi eta ge laleur oge. Eta mah laleur. Leungit mah papannya atuh. Aya awewe nu asup neraka gara-gara ucing. Aya naon ngurung ucing teu beredahar. Matak bisi nu boga manuk tah
Poho teu kaparaban. Poho teu kabere cai maotnya wayah nawe. Ge manuk teh teu kadagoan di ditu tah. Atuh kumaha carana nyabikeun manukna? Atuh saha nu dayakeun bebeun nya kagarutkeun we. Mode itu jadi itu luar biasa rahmatan lil alamin itu bikin kakitu aya sireum kan saur kanjeng Nabi anjeun ulah nyiksa makhluk Allah terutama sireum ku siksaan anu biasa Allah nyiksa mana kuseuneu ulah mainan kuseuneu eta mah doraka teu meunang teh tos jadi inti nama ku bersyukur mah bakal rojol sadaya-sadaya oge itu jadi keur ngalipet gandakeun teh salah sabeusna hiji syukur ngan eta nu kabeh Kanjeng Nabi tingawitan lahir dugikeun ka diangkat janten Nabi teh eta munculkeun akhlak sehingga Siti Khadijah bogoh ka Kanjeng Nabi teh kan ku akhlak rasana nepikeun ka batu we hoyong dicarikan ku Kanjeng Nabi batu ceurik saking ku hoyong dicarikan ku Kanjeng Nabi nepikeun ka tangkal nyampeurkeun nepikeun ka awan nyuhan saking kumuliana akhlak Kanjeng Nabi kalau urang mah teu ngomong wah saeutik-saeutik ngomong jadi buntu di beja-beja jadi beuteung di beja-beja jabarin di status ke ayeuna mah padahal saur Kanjeng Nabi la takdirul kalam fi dzikrillah ulah ngalobakeun omong anjeun salian teh eling ka Gusti Allah naon sanyana ngomong fa innal kasratil kalam sanyana ngalobakeun ngomong di dzikrillah bari jeung teh eling ka Gusti Allah eta teh turisu qaswatul qalbi ngawaris gelas hate teh tuas naon loba ngomong zikirna saeutik lamun loba zikir mukakeun segala rupa hiji tah Kanjeng Nabi sateacan diangkat jadi nabi jeung rasul teh anu diutamakeun teh akhlak ari akhlak teh buah tina ihsan ari rukun ihsan teh jumlahna hiji beres eta Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi jeung rasul tos diangkat jadi nabi jeung rasul Kanjeng Nabi ngajak jalmi-jalmi sangkan iman ka Gusti Allah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ngajak iman ka Gusti Allah. Ngajak iman ka para malaikat. Ari bapak-bapak iman ka para malaikat? Iman, percaya ya malaikat. Di mana salah siji malaikat? Apa itu malaikat di mana? Eta malaikat di kene jeung katuhu. Lamun urang percaya, yakin malaikat nu deukeut we antara urang aya di kenca jeung di katuhu, da sigana rek kalakukeun doraka teh bakal sieun. Aya bujur parawan baheno aduh. Nah jadi antara daek niap ari ningali nu kitu mah. Ditukar ngahaja. Ingat aya malaikat pencatat amal goreng di belah kenca da bakal buru-burunya. Naon ciri yakin bahwa malaikat aya urang iman ka para malaikat. Rukun iman jumlahnya hiji. Aya genep. Hiji sateacan diangkat jadi nabi jeung rasul hiji. Diangkat jadi nabi jeung rasul tuluy genep. Beres eta tuluy weh nyampurnakeun agama torojol we aya rukun Islam rukun Islam jumlahna hiji aya 5 jadi weh 1 6 5 bisi nanyakeun nah berzikir jahar beut minimal 1 6 5 lamun bapak jeung ibu zikir la ilaha illallah berarti eta teh keur nganyar-nganyar iman. Saur Kanjeng Nabi jadidu imanakum bi kathrati qauli la ilaha illallah. Kudu nganyar-nganyar aranjeun kabeh kana iman anjeun memperbaharui kunaon ku maca la ilaha illallah. Da tadi Kanjeng Nabi oge 165. Di mana eta 165 na? Kalimat la ilaha illallah menurut abjad. Abjad teh sanes ABC, ABC mah eta mah abjad jeung urang Indonesia.
Aslina abjad teh nyaeta abajadun. Abajadun hawani nyaeta. Eta abajadun teh huruf la ilaha illallah. Lamna teh 30 ada teh. Sok kolot baheula mah apalan. Tukang ngitung ari hajatan, tukang ngitung naon. Ke Haji Dayat yang kayak ieu bosa ieu bakal baheula nama bisa dihitung eta. Asli itu seseueureun tepat. Kusabab ieu penelitian para wali. Oh, udah gitu. Yang mudah-mudahan Haji Dayat ya enggak. Itu tadi menurut abjadun kalimat la ilaha illallah lam teh 30 ha teh hiji ha 5 nilainya lamun alif hiji espidol itu teh urang tulis itu aya Itu tepang. Ayo teh. Nah. Lah jadi. Apa jadi? Oh. Ada kok. Oke. Beda. Nah, gitu. Nah. Ayo jadi itu tuh. Kita dari jadi we. Tah. Eta bilih pajarkeun bohong. Tuh. Kalimat la ilaha illallah lam teh menurut abajadun nyaeta lam 30. Alif hiji lamun ha 5. Oh eta lam 30 terus alif hiji lam 30 ha 5 alif hiji lam 30 alif hiji alif hiji lam 30 lam 30 ha 5 jumlah dan 30 tambah hiji tambah 30 kedua tambah 5 tambah hiji tambah 30 salapan tambah hiji salapan tambah hiji 100 sama 30 tambah 30 tambah 5 165. Ibu rek hajat dihitung gitu kudu kana naon kudu kana pancuran meh di mana-mana datang ulah buruan ari buruanan udah datang udah deket kana nyakeun ka ajengan bisa ngitung gitu. Ieu teh jeung eta jodohna lain, sae henteu, lain kudu kira-kira dihitung gitu. 165. Maka nasor Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei jalma-jalma iman kudu zikir aranjeun. Da jalma teu daek zikir lain jalma iman. Lamun aya jalma teu resepeun kana zikir, lain jalma iman berarti. Jelema keheul kanu zikir la ilaha illallah moal jadi ahli la ilaha illallah. Nu disebutkeun zikir nu seueur teh hiji zikir anu teu dihitung. Mana zikir nu teu dihitung? Zikir hoki. Eta zikir seueur. Nomor kedua disebut loba teh nyaeta zikir anu eta urang zikir teh nyumponan kana hak zikirna hak hurufna la ilaha illallah hak hurufna 165. Lamun urang zikirna 165 berarti urang teh kasebutkeun jelema nu iman nu zikirna loba. Lamun zikirna kurang di 165 berarti zikirna teh loba. Gitu maksudna teh. Seperti zikir teroba tatkala urang salat masing masantren salila-lila oge teu dicarti zikir mah kakalayangan tah teh sanes boh masing ibu seperti nama santren lila disebutna ajengan disebutna kiai pasantren boga teu dicarti zikir mah sok geratannya bisa percaya eta nujuna tepan hate ngalayang teu. Lamun seperti sok sambil ka sawah sok inget ka sawah tara. Lamun sok sambil dagang sok inget kana dagang tara. Lamun kana tukang digawe sok inget kana pagawean tara. Eta teh pasti
naon sababna hatena teu boga amalan ku sabab rohna teu boga guru anu nanggung disebutna guru mursyid. Maka jalmi anu tos ditalkin tuluy ngamalkeun sakali zikir la ilaha illallah saur Kanjeng Nabi dihapus 4.000 dosa badan. Sanes po 4.000 dosa badan. Jelema loba tah dina kitab ieu tah. Dina kitab ieu diterangkeun. Dina kitab bener itu. Kitab bener ieu. Duratun Nasihin. Dina kitab Duratun Nasihin yukti birojulin yaumal kiamat. Datang hiji lalaki di poe kiamat. Al-mizan di alam mizan. Alam pertimbangan. Mana dia itu sih? Mana? Fayaqulu lahu tis'ata wa tis'una sijlan. Tuluy kaluar di eta lalaki teh 88 depa. Wa kullu sijlan minha maksud sahiji depa teh tungtung deuleu. Wa fiha foto yahu wa durubahu. Aya 88 depa, setiap hiji depa aya satungtung deuleu. Berarti 88 tungtung deuleueun. Naon eta 88 tungtung deuleueun catatan amalan goreng. Wa durubahu jeung catatan amal dosa hungkul. Saking loba dosana, loba kasalahanana nepikeun ka teu seperti urang cicing di galunggung ya. Urang cicing di galunggung ningali katungtung deuleu. Eta hiji berarti catatan naon satungtung deuleu? Catatan amalan goreng. Ari batur mah boga harta tanah satungtung deuleu. Ieu mah tulisan goreng satungtung deuleu. Tah dosana wah luar biasa. Fatawadhu fi kafatil mizan tuluy nyimpen dina timbangan anu hiji. Sumaya rujuk kirtosun tuluy kaluar kertas mislana latin sagede sireum. Fihi syahadatu alla ilaha illallah. Eta jelema teh pernah maca la ilaha illallah. Eta jelema teh pernah maca syahadat anu eta la ilaha illallah digurukeun. Ari deun teh fawadha fi kifatin fi kafatil ukra tuluy eta ganjaran sakali maca ditunda dina timbangan anu sabelah deui. Fayarji'u ala khotoyahu mangka balik kana kasalahanana tuluy eta jalma teh disalametkeun wayadkhulu wayadkhulahu jeung ngasupkeun Gusti Allah ka eta jalma al jannata ka surga. Saha jelema nu kitu? Jelema nu sok daek maca la ilaha illallah. Ngan la ilaha illallah nu geus ditalkinkeun. Ari can ditalkinkeun mah heuh manu beo ge bisaeun. Seperti jalmi ieu, jelema tukang bor. Urang bisa ngebor mah langsung muka sorangan hiji wae nu ditah. Nomor kedua asal ngebor hungkul teh bener beda jeung tukang bor nu boga guru atau gitu. Nu boga guru beda. Ngajen ijazah babari dikangieun ka tukang printer bisa wae nyari ijazah. Tapi beda nu boga ijazah boga guru. Di mana ya sakolana? Di SMP Cisayong Necis. Saguruna oh itu kepalana kan diakui. Iya boga ijazah di mana? Iya, orang bisa tuh nyari ijazah kur salembar mah. Yang lidah teuing sakola 3 tahun. Bisa deh gitu. Bisa hargana benten deh. Atuh beda. Tak gitu. Contohna gitu. Ari di dunia mah rek nu beunghar anu miskin ge pasti boga keluhan. Boga keluhan. Haji Dayat boga mobil aya keluhan teh. Boga. Iki boga motor aya keluhan teh. Aya nu teu boga motor boga keluhan teh. Di dunia mah salah dihirup pasti bakal boga keluhan. Tah sangkan teu kitu meh senang weh tenang naon ku ngadeukeutkeun diri ka Gusti ngan ulah kur hayang deukeut hungkul. Naon aya lauk dideukeutkeun kana cai hirup moal.
rusak lagi mah ngajawab teh tanpa mikir. Aya cai diasongkeun dideukeutkeun kana cai hirup teu. Cai lauk. Lain ka masih geus eta aing. Aya lauk dideukeutkeun kana cai hirup moal. Moal. Deukeut unggul mah moal. Emang na aja daya gerendeng jeung parawan hirup moal. Hirup. Lauk dideukeutkeun kana cai hirup moal. Moal nu hirup anu kumaha? Diasupkeun ka mana? Kana cai kakara hirup urang sae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Ngan kadituna kudu jadi ahli Allah. Ahli Allah teh jelema anu salilana bisa ngarasakeun kehadiran Allah, nyaksi ayana Gusti Allah. Tah urang diajar zikir teh meh keur rugi ngarasa deukeut sareng Gusti Allah, keur loba duit ngarasa deukeut ka Gusti Allah, keur kumaha we ngarasa deukeut ka Gusti Allah. Bisi siga Kemal Atatürk gitu, presiden Turki kapungkur teh saking ku bedegongna manehanana torekat dibubarkeun adzan diganti ku bahasa Turki. Lain Allahu Akbar teh nyanon bahasa Turki mun urang mah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maot diasupkeun ka pakuburan, bumi teu narima ngacleng deui ka luhur. Diasupkeun deui ngacleng deui ka luhur. Tos 3 kali akhirna berpikirlah para gegeden-gegeden Turki ngajieun coran. Ngajian adukan diasupkeun ka anak adukan di bulan. Ya Allah, naon jelema anu bedegong ka Gusti Allah sing yakin saur Allah oge inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kasedih mah hiji, ujian mah hiji. Cenah loba ujian mah nya, setiap hiji ujian ku Allah digantiana 2. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Nah bedana ari inna ma'al usri, ari usri ma aya alif lam ma'rifat. Setiap lamun aya alif lam berarti manana hiji. Ari yusra eta mah fi'il mudhari, lain teh aya ma'rifatan berarti 2. Setiap urang menang musibah hiji tuluy sabar, digantian ku Allah 2. Mana hiji ngagantian musibah, nomor kedua buruh sabar. Sing emun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mere ujian ka jelema teh moal ngaleuwihan batas kemampuanna, pasti di bawah kemampuan eta manusia. Nah jadi kekurang sadayana kangge ngadeukeutkeun diri, kangge ngajadikeun urang ahli Allah teu aya sanes ngalokakeun zikir. Ngan saur Kanjeng Nabi pang abdol zikir mah teu aya sanes kecuali la ilaha illallah. Meh jadi ahli la ilaha illallah. Ieu mah daek maca la ilaha illallah teh keur tahlil hungkul di nu maon. Bari jeung keur zikirna teh aduh rokok buka-buka cokot ku barudak. Bari jeung diuk bari hayang di luar atau di lawang. Meh teh balik bohong jadi ahli la ilaha illallah. Udi talkin urang ngamalkeun. Sabedegong nanu tos ditalkin. Sabedegong nanu tos ditalkin bari jeung ngeureuyeuh di hadapan Gusti Allah hiji kali sakali maca la ilaha illallah ngalebur 4.000 dosa badata kitu mah atuh bebas urang rek ngalakukeun dosa we, nu penting daek zikir eta mah nyepelekeun, bisa jadi doraka ku nyepelekeunana. Ampun tenan kula suhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad
wa bil hadi rasulillah wa qul